Isuk-isuk si duruna durukan, siangna dilanjut ge geroh deui sareng nyeusehan katampian Waana. Assalamualaikum patepang deui sareng video keseharian abi nya Besti. Tuh Besti nya isuk-isuk keneh teh ieu abi geus beberes ieu diburuan soalna teh meunikakeun pabalatak pisan loba pisan dandaunan ieu teh. Ieu teh masih rebun keneh nya Besti, lamun teu salah mah ieu teh setengah genep oge masih kurang keneh kitu ning tapi geus caang geus coreng cangtihang geuning. Heueuh ieu teh Besti lamun misalkeun henteu disapuan isuk-isuk keneh nya nungguan beurang kararebul engke teh kana pakean nu geus meunang nyeusehan. Geus beres mah sasapuna ayeuna mah tinggal ngadurukan sampah anu ti dapur geuning Besti. Mungpang meungpeung inget mungpang meungpeung daek ieu teh nya Besti urang langsung we durukan. Mungpeung isuk keneh deui nya Besti lamun nungguan ti beurang mah pan moal kuat kitu ku panasna oge geuning. Besti sami henteu nya di daerah Besti ayeuna teh menika lamun pagi-pagi tirisna teh ari siang ning panasna teh wat ngelekeb. Geus hurung mah nya eta durukanana urang bari siduru we bari menikmati tingalikeun pemandangan di dieu nya di kampung abi wat nepikakeun pinuh kieu ku kebon leuheung kebon leuweung ketang Besti. Tapi aslina haneut Besti ieu teh nya si duru dina durukan teh. Tah Besti ieu teh lanjut we nya ka siangna. Sababnya di tampian Waanah teh tadi dipilari teh entos teu aya batur kitu ning abi teh langsung we ngaringkit ieu seusehaneun sareng gerohaneun anu geus nampuyak deui wae. Heuh Besti tadi teh darusuh nya di jalanna mah ku abi teh teu di video jabara ridu ku lakelek ieu geuranya jabaningkeun kudu nagen-nagen tripod minah-minah tripod geuninganan ku rariduna kitu jadi ku abi teh teu di video we di jalanna mah. Tu geuning da ngocoblak wae jadi we nya geus beres teu karasa Besti tu ngosokan wadah nama. Tu Besti seperti biasa we nya ieu teh dihilingkeun heula kitu ning gerohaneuna mah. Ieu nama urang lanjutkeun heula nya nyeusehan heula si bubututan ieu teh. Urang gesrek-gesrek we ku panangannya Besti moal disikatan ieu teh soalna teh dah henteu mararedok teuing geuninganan ukur bau kesang hungkul. Heuh Besti di dieu ge nyeusehanna teh ukur nu abi we jeung nu si bocil hungkul. Anu bapa si bocil jeung anu si bujang mah nya sok diseusehan kawahangan we ka ditu ku maranehna geuningan da di dieu puguh hese caina geuning Besti. Geus beres mah nyeusehanana nya Besti ayeuna mah urang lanjut we ieu meresihan gerohaneun. Besti ieu teh rada kecewa kitu nya ngedit teh soalna teh videona tingalikeun aya nu ngagalengan kitu tina tripod geuning Besti hampura pisannya. Besti ayeuna mah geus beres nya nyeusehan gegerohna hayu ayeuna mah kita capcus kita pulang sakitu wae video ti abi. Assalamualaikum.